Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Agan Gani di sini dalam acara Nyentrik Tapi Nyentrik masih di Bapeng Channel. Pemirsa, kali ini agak sedikit berbeda karena kita kedatangan bintang tamu para bobotoh Viking, yaitu mereka adalah pendukung Persib Bandung yang kebetulan berdomisili di Pangalengan. Sama halnya juga dengan para pendukung yang lain di klub lain, mungkin kasusnya merindukan hal yang serupa, yaitu kangen melihat liga bergulirnya kembali, Liga Indonesia dimulai. Karena apa? Kita tahu bahwa ya pandemi ini cukup kemarin mengganggu dan sudah hampir setahun juga berikut juga. Ini yang akan kita bahas di sini adalah kerinduan dari para bobotoh yang mewakili mungkin pendukung klub yang lainnya yang ada di Indonesia. Untuk itu kita saksikan dalam acara Nyentrik Tapi Nyentrik di Bapeng Channel edisi bobotoh atau Viking Pangalengan. Saksikan. Tepang deui sareng simkuring masih di dia di Nyentrik Tapi Nyentrik di Bapeng Channel. Masih sareng ieu nu tadi ku simkuring dicarioskeun tadi di ngawitan, ieu simkuring kasumpingan bintang tamu nonoman atanapi para bobotoh Viking nu aya di Pangalengan. Alhamdulillah saurna teh eta teh tos seueur pisan anggotana. Nuku simkuring hoyong ditaroskeun teh latar belakang dibentukna Viking Pangalengan sendiri teh sejak kapan? Saanu bade ngawaler Kang Liman? Mangga. Kang Liman sok. Mangga sok. Latar belakang Sunda. Ngawitan nama. Ya. Viking Pangalengan 2004. Pertama teh resep ka Persib ti baheula. Di Luluguan di Luluguan saya kan baheula usaha teh kana mobil jadi ka Bandung ngacaringin. Oh, awal mula nama. Terus balik mah teh langsung ka Siliwangi. Hayang langsung lalajo gitu. Penasaran dikirna seperti kumaha. Pertama teh balik usaha menyelam sambil minum air. Tah, gitu. Terus awal barudak nu ikut sendiri kumaha tah? Ieu mah HP teu balik pisan. Sok lajeng. Tah, nu ikut macan aya karek hiji 2. Karek hiji 2 nu ngiring ka Kang Liman teh. Tahun 2004 tiluan nyamper ti caringin aya barudak caringin gabungkeun siapkeun abala resep kana tet iya sensor lanjut kumaha tah terus itu mah seueur we seueur kan mobil anu abi kan di pasangan ornamen bobotoh Viking terus kumaha tah tinya mah seueur ngiring nya terbentuk lah gitu ngumpul diriungkeun ngadamel siji grup nyaeta Viking Pangalengan 2004 langsung 2004 misalkan itu di pusat langsung ngadongkapkeun pengurus pusat diresmikeunana supaya orang ulah legal gitu. Iya. Oh, kantor sekretariat sendiri ayanya atos aya. Kantor sekretariat Viking. Pertama di Sukamenak. Nya punah-pindah teh lah hari punah-pindah maksudnya kumaha wilayahnya. Kumaha numpang bayarkeun kali. Pertama di Sukamenak. Ulah dicarioskeun eta daerah. Kumaha donatur. Kumaha kapan baru naknya
Pertama suka menak. Sukabena pertama kali pisah. Suka Kapila. Kapila Citere. Iya. Nah, ini ada Pak Agus. Oh, Pak Agus. Gabung. Dudung. Gabung waktu sekolah sama orang. Mana bro? Orang Bogor. Pakai sedannya letter B. Saya mau naon cenah rek lalajo teh make mobil letter B sedan. Wah, saya tanggung jawab cenah kayak gitu. Nah, gitu. Tah ari ayeuna di ketua ieu usaha ayeuna teh. Bikin sendiri. Kita can dikenalkeun. Iya kenalan hiji-hiji heula kenalan hiji-hiji. Kalem siap. Sok kenalan hiji-hiji cenah. Ieu sareng saha ieu nu ngawitan. Iya. Sareng saha? Lanjut, sareng saha? Aples Aples di kepengurusan sebagai naon? Tim Ungkang Ingging. Ya tukang keprok. naonnya Cheerleader. di belakang layar we gitu. The man behind the gun. Aya mah tos kuno mararuda gitu. Oh, gitu. Kali Di ini sendiri sekolot. ayeuna cenah saurna tos jantan penasehatnya. Ya, ada yang pendukung di belakang ke layar ninggal barudak we gitu dah tos kolot malah ayeuna mah da situasina bener desa enggak tipayun. Tapi jiwa mah masih muda. Oh, jiwa mah. Sareng Si saha Ken. ieu? Sareng Dudung ayeuna mengetuai Mengetuai Ingging Pangalengan. di nama hewan kapset alalimeun. Abot. Ulah bari ngawas, kawan. Sama turun-temurun teh no saha Regenerasi teh hese. sok gitu. Saya disiapkan yang dana talang. Bisa jadi. Ada pertanggung jawaban lah itu nama gitu. Inti nama. Meskipun di dia pindah-pindah, kartu tadi kan tetap gitu. Tetap. Sok ada usaha-usaha ge silakan. Oh. Ya ditungguan keneh gitu. Kemudian Tanggung kata jawab dia dipercaya, alhamdulillah. Nah, gitu. Berarti nya tanggung jawab oge lah ka barudak benernya. Saha nu bari nambihan cik awal mulana terbentuk teh kumaha Kang Gugum. Cik Tuh kumaha? Mang Memet lah, Mang Memet. Kurang? Pada nambihan. Sok nambihan naon artos naon teh sok naon we. Cuma pertamanya gitu. Coba. Kuduna Keur bekal. Sok kumaha pertama nu dibentuk? Dari pertama ada dibentuk mah pertawasnya Kang Lima nembe Iya. kawit nama teh dia angkat ukur opatan Kas nuhun teh Siliwangi kan. ya ka Siliwangi Anu acuk biru. aya seleng Penting asal biru. tak kabungkur mah kitu Iya, ya iya. asal biru Kapungkur kayak itu. serta selenge Teu acan angkat aya seragam. Iya, acan. kapungkur angkat teh opatan dari Sang Lima teh opatan Iya. aya pa di stadion nya penak deui sareng orang Pangalengan geningan seueur di stadion teh Jadi tepang di ditu, henteu ya di dieu. henteu Henteu. da kamina kan nyana Lain dicaringin lain hartina mung milu kanu opatan sieun ngongkos lain. henteu lain Kumaha oke ya we tepang cenah di kitu ditu. pantai aya ieu teh wadahna di dieu Oh, belum Ya. terbentuk. belum Tidinya terbentuk we masing-masing. ya masing-masing tidinya kaidean tah dibentuk kayak lah. dengan geningan seueur ieu di stadion orang Pangalengan Iya, iya. sok lah urang ieu keun Urang urang ngadamel wadah ieukeun. supados angkat sasarengan Ya, lebih jantannya terkoordinir nah ya. jantan rapi lah Rapi, Ya, rapi, gitu. rapi. Jantan pilih aya Beneran mobil atau bojol. tah Aman. Seragam bentuk seragam. tah seraganya mulai ti miti kaos yang ada mah jersey mulai awal gitu. mulanya nami-namihan. Ya. Awal mula oge abi ge anu sapekeun ka ayeuna. Teu apa anu ketua bikin anu pertama oge gitu. Oh. Ya can terang gitu. Di Rusi Pangalengan tuh. Nuhun tamu dengan anu lebih apanya Amemet. Ari kawit nama ketua pertama Pangalengan orang Cikondang Asep eta anu lah naonnya disebutna teh ngabobotohan Iya, iya. coba atuh cenah Pangalengan teh ngadamel Bentuk wadah nya tah teh aya pengalaman Pangalengan teh janten anjeunna we ngangkat ke janten ketua tah kitu Panjang ayeuna regenerasi dugikeun ka Deui ka Kang Dudung ayeuna teh Empat ketuanya. empat Dulu ketua teh generasi kaopat ya. Kaopat. Kaopat dan selamanya. Abang Gomlo. Si Abang Gomlo terus naik si Mang Encang ente Bang Heri heula. Bang Heri Tapi jadi kata jadi kokolot lah Ya, di kolot. jadi lah. Manehna nu ieu model kos dudung deui tuluy. Mang Encang los kulalet. Gara-gara naon itu si Bang Heri diangkat jadi ketua teh? Oh gara-gara Sadu sama mobil kan. bae eta mah sakrat zaman kebun. Sadu sama mobil pokoknya. Pokoknya mah supir mah supir mah bisa. Sejak lo mah. Ayo itu
ya teh. Pengalaman. Iya, Pak. Tapi iya keanggotaan sendiri yang pusat tetap koordinasi. Aya arahan kumaha sih. Alhamdulillah Iya, sekarang pusatnya alhamdulillah kita naon kenal pisan lah Nya koordinasi, artinya koordinasi masih terjaga. terjaga lah keluarga masih kita terjaga soalnya percayakan ke pangalengannya dia gitu. Kalau itu namanya jadi saha. Itu deh. Eta tidinya tah namina sa. Tidinya ieu ti. Tajam beres namina. Iya. Kuring mah gugum Oh, Gugum. Ti mana Kang Gugum? di Pangalengan. Pangalengan mun pangalengan. Pan lega pangalengan teh aya di sedep. Di lagu panang. Oh, lega pandang. Alhamdulillah. Ada abi tadi terus serius sampai tadi teh. Pan jarang hiji deui. Can. Oh, Kenalkeun. Abi simkuring Memet. Memet. Nuhun malah. Nepangkeun Abi Regi. Regi. Iya, Memet di kepengurusan janten naon Memet? Sebagai namanya lah bobokona ya nanti. Konsumsi. Nya konsumsi bobotoh kolotna. Oh, bobotoh kolot. Jantan di belakang we Nah, gitu. sehat. Nya. Terus Kang Gugum. Abi sebagai ya biasa we kieu. Cat izin. Cat izin. Peralatan. Tah event yang pernah diikuti ku barudak event naon wae. Ain nya alhamdulillahnya selama ku abi Ya. mungkin karena kepercayaan baru dah kali Ya. nya event-event yang pernah Diselenggarakeun diselenggarakeun nya kejuaraan sepak main bola. bola Dodi Cup pertama di Dodi Cup pernah? pernah Tahun seberapa? juara Tahun satu. Tahun seberapa? 2000 seberapa ya masih ada. 2015. Saat corona bukan apa? Sacan tangga Persib. Setahun sacan tangga Persib. Nah, standar ka Persib. Naon itu tahun seberapa itu teh? Pokoknya mah tantan main di pinggir Pangalengan. 2013 gitu pemain terlepas. 2013. antara eta Dodi pertama alhamdulillah gitu nya ngayakeun event-event band seperti band gitu Pernah oke. pernah oke gitu alhamdulillah Jalan sehat jaga masyarakat. Alhamdulillah tapi Jalan sehat. Malah itu sepak bola tidak sepak bola karena jalan sehat. Kumaha mimit. acan najong bate kudu jalan. Kita mah acara anniversary. Oh, eta mah anniversary. Yang kegiatan ikut-ikut event mah kan. Ari ieu selama tadi hilap ya. Selama nonton ke stadion keseruanana teh siga kumaha? Adrenalin apa kumaha tujuan menonton ke stadion teh? Naon bedana jeung dina TV Kang Liman? Kang Aples. Sok sanu ada yang ngawalan. Keseruanana teh naon sih? Keseruan nama jadi emosi bisa langsung diluapkan langsung. Memacu Eta, adrenalin. Jadi mun aek nyarekan tenan am kasar. Tenan. Oh asik. Wah di keluarkan intinya mah. Beda jeung di bumi kan tunu we tunu. Zaman ini batur. Di bawah batu. Tapi kalau pada mah tarawang aja bisa datang. Eta mah tah Kang Henry. Perjalanan tapi Saya sama capek di jalan. Malu orang Kang Henry kampung, palingan iya. Bandung kan. Bandung capek. Jantan di stadion teh. Mabok lieur. Minum yang dua tabrak. Kang Henry mah sa ti payun teh nuju aktif kan nih kada teh ngajabatna teh dina keamanan. Tapi sering diamankeun. Eta mah pengalaman asli. Pengalaman asli eta mah. Minum tembeng. jadi intinya malah punya kepuasan tersendiri Kepuasan lah. tersendiri, Stadion teh, keseruan. jadi Hal yang tidak mengenakan kumaha yang pernah paling dicarakan ke lamun masyarakat. enakan lah paling yang ribut barudak jeung barudak deui we lah eta. Oh. Ya paling enak namanya Persib meleh we. Oh, Persib meleh. tidak bisa menahan emosi ya. Jadi si pot kembang nu di Bandung teh pengennya teh di Aralon. Maledogan toko. Punten gitu ka ibu-ibu anu kantos. Kadang-kadang kan orang Pangalengan ke saya datang nanyakeun model balik spion balik naon biasa turun teh jebret. Kan saya nu katingalina bareng. Aya teh selalu udah kan. Pangalengan deui can teh da misina. Hiji Bisa. dua udah picking teh anu ti Bisa. di sewu aya, di mana-mana aya gitu. Tapi Bisa. jalurna teh kadinya anger.
Tapi akhirnya mah insya Allah umurnya Oh, positif. ayeuna mah. Jadi bisa memisahkan antara Betul. fanatisme dan hobi. Gitu. Iya, betul. Akhirnya mah positif, anunya. Beda zamanna ya. Beda. Beda zamanna. Beda, betul. Kamu sekarang rawin punya bagi saran. Nah, Tapi acan kawin tuh ani ya. Aya. Saurang Iya, deui. Mudah-mudahan geus kana pun guys ya aya nu tertarik. Mana cenah Kang Gugum, mana Kang Regi. Nges ya Mas. Itu dia aku gegabah pisan bahaya ieu mah. Satu hiji anu teh. Hari Nyetadion paling jauh, Nyetadion paling jauh saha? Surabaya, Palembang. Bali. Betul, Bali. Saha nu ikut saha nu ikut? Iya. Bali. Oh mahal kosna. Bali. Naik kapal. Pesawat. Bali Iya. saha wae? Abi. Naik pesawat. Naik pesawat. Emang dia sapalina mah daya teh Iya, dongkap. Sabaraha jalmi eta ka itu ka paling tinggi? 8 ya. 8. Sabaraha hari perjalanan? 2 jam. 2 jam 2 pesawat. jam. Pesawat sila. Masuk. Bawa ke Sultan. Tapi aya putra putra Redi Iya. anu pangmudana ngiring ka Oh, bener. Oh, paling Boboto paling cilik kor lah boboto cilik. Boboto cilik. Bali. langsung ke Bali mantepnya. Eta teh hariwang itu dibawa ke stadion budak. Atau hayang deui cenah. Tuh deui ngan ai salares mah di piwaran ku bojo ngiring. Tuh bisi naon itu teh. Aya anu ngawal. Jadi eta mah spion itu. Ai sugan teh nyaan gitu keinginan dari Dalam hati. Kawalan. Hanya Tuhan dan istri yang bisa mengingatkan saya. Sok nu bari nabi saha stadion nu paling jauh? Bali ya. Abi Madura. Madura. Ya. Kantos Kantos. naik naon teh? Karena mobil sarang gugum sarang Nggak saja bawa mobil. Bawa mobil nggak saja. Duduk ngiring oke. ngiring Ka Madura. ka Madura sugan teh da Madura teh paling dieuna teh paling ujung. eta mah sanes kota sugan teh di kota Madura pas kitu di Kabupaten Madura. Ada Tapi pengalaman. eta Pangalengan Madura bawa mobil bawa surat-suratan. Asli ya. Modal nekat deh. Barudak di bejaan aja, di bejaan pas di Brebes. Tutupan di bejaan dalam lah hadap teuing. Oh mobil STK. Benar karena tapi alhamdulillah selamat. Naik ka wae lah di Pangalengan mah gitu. Kemana-mana. Saking cinta Persib. Saking cinta Persib. Perwakilan aya wae. Maksudnya lain mobil bolong eta tapi mobil anyar. Mobil anyar teh karek 2 minggu kan. Karek Kompang. Kompang. Kompang mah kan ulah keluar Jawa Barat. Ulah. Cuek we kalau udah pinjam wewe kan. Yang di luar panik. Jangan. Di Madura, ke Madura. Brebes. Astagfirullahaladzim. Acana ulah hadap teuing. Cik, ari ieu hoyong terang teh pan musim anu di musim liga teh acan bergulir deui tos break hampir setahun lebihnya. Iya. Kerinduanana sih aku masih hoyong nonton liga teh. Rindu pisan pokoknya. Rindu pisan. Kapan dengan kata-kata Hoyong nyetadion deui gitu. asli kangen pisan gitu. Kangen pisan. Ya mudah-mudahan atunya sadap deui. Ya meskipun ini nantinya tidur yang penting berjalan di Gana, Ligana asa kahibur sih sebenarnya mah. Biar nonton di nanti oge gitu asa puasa gitu. Puasa teh jadi itu penting aya hiburan, bisa kene Persib berlaga ya mah gitu. Aya prestasi Persib sendiri bahasa ieu di liga teh. Terhalus, kemarin mah terhalus. Terhalus. Bisa dieureun pas Pas Corona. corona teh Hiji terhalus apa? peringkat hiji poin. Pijuaraeun deui eta. Hampir pijuaraeun deui. Buat dilicikan ku corona nya. Ya. Corona. Aya gogoda wae. Wae gogodana. Nah, harapan barudak Viking cik kumaha harapan barudak Viking ke Pangalengan nya ke depannya tuh sih kumaha sih. Ya Untuk harapannya mah baik untuk Viking sendiri maupun untuk Persib. persepak bolaan di tanah air usulannya sih kumaha sih yuk. Buat sepak bola teh efisien sih kumaha gitu. Cik Kang Dini. ya Persib semakin jaya, harapan Viking Pangalengannya silaturahmi tetap dijaga. Bobotoh lebih Bobotoh dewasa. lah, lebih dewasa gini mah. Bisa nyeta di deui. Dan kita bisa nyata deui gitu di nyata oge lah, penting mah Persib mah juara. Kalau kegiatan mah masih sebenarnya kamari terakhir ngadain event Ya. naon wae cenah Kang Dudung Kamari teh kita mah tanpa sengaja lah. tanpa sengaja. Ya, jadi baru udah tidak ada kegiatan, Vakum. vakum gitu nya tanpa nonton, tanpa naon. Ya adalah ide
Udah baru Dia dah. ngayakeun Turnamen naon tah? badminton hareudak hak namanya. Nah, nya satina. Mengolahragakan masyarakat. Oh, Ya. tetap intina olahraga kene. Teu naon nya cabangna baru. Asalna mah pemberian asalna mah daripada ayeuna teu Ya anu intina gara-gara si corona we main bola teu bisa jadi lompat kana badminton. Sukses alhamdulillah kemarin. Kebenaran kan aya seniorna badminton mah iya. Oh, iya. Tukangna gitu jadi budak teh. Ya mun di Pangalengan mah sahanapeun topik. Nah, seangkatan malah jeung topik mah ieu teh. Seangkatan. Nang ieu Iyalah, lolos, seberas nah, senti, ieu. nah. Lolos Ini renang. Oh. jadi ai Bener. Bener, ai topik mah melejit. Iya. Dia tarik nah ai tambah turnamen MMA jadi si bikin nama tadi nama maksudnya mah cuma membantu Membantu. PB Haredang. Oh, panitia. Ya. Ya, cuma membantu dikarenakan Piking Pangalengan punya nama lah lamun temanya. Iya. Ya, jadi si kesana teh si Piking we nu aya turnamen Oh, teh. padahal itu kerjasama, Padahal kolaborasi. Kita Iya, buka iya. PB PB oke. Haredang. Buka PB gitu. Membantu. Nang dinaungi ku Piki. Picking, Itulah inti nama. starring komitna picking Ya. ya. Ari eta nguping deui picking teh aya di antarana atlet-atlet adventure oge cenah. Terus Oh, eta. Ya, juga almarhum eta pertama resep kana King Adventure. Picking adventure kana motor, komedi. Pernah ngayakeun event 2 kali. oh aya butiknya Iya. kumpul eta resepnya karena motor trail. Tapi enak anu aktifna mah Boseng meureun. Yana enak. Itu nu di dia nu di Pangalengan sendiri aktif masih Oh, aktif ada Picking adventure. Cepi. Masih kene. Andri Andri. Berarti ya oge tidak mencakup olahraga sepak bola. Iya. Jadi ka mana karep Ya. ieu mah karep. Naon we na ieu. Penting anu positif gitu mah. Kadang-kadang mun aya nu maot ngurepkeun mari lu. Ya, Nah. gitu tah. Itu bagian anak tuh ngurepkeun mah. Bagian amplop. jadi inti nama lamun misalkan aya adventure aya acara naon aya persimayan mah tetap Persib heula Tetep diutamakeun. Persib heula diutamakeun. Di nomor hijikeun eta Persib heula Komen. cul naon Nah itu pemirsa sakedapnya urang break heula urang ningal heula cuplikan keseruan barudak Pangalengan Picking Pangalengan dina video review sakedap deui. Saksikeun sakedap deui.
Kembali lagi bersama saya Agan Gani di sini di Bapeng Channel dalam acara Nyintrik Tapi Nyentrik, masih bersama akang-akang Donoman Piking Pangalengan anu ngagugulukeun Piking atarapi ngordinir nu aya di Pangalengan. Cik kurang taruh hiji-hiji harapan untuk Piking sendiri dan untuk Persib teh kumaha ti seseorang personal masing-masing. Cik kumaha Kang Regi? Kanggo abi mah harapan mah nya otomatis kanggo Persib heula nya. Kanggo Persib mah nyata ya lain kudu juara we. Da eta anu utamana kanggo boboto mah kepuasan tersendiri lah. Pelatih lamun hoyong disuruh milih pelatih hoyong saha? Kanggo pelatih mah anu cocok mah ayeuna ge cocok sih. Cocok. Nu pelatih nu ayeuna ge. Soalnya kemarin dia hampir-hampir juara. Hampir juara. Jeung tiasa ngangkat di posisi puncak lah sementara. Sementara. Tidak terpuruk dia berarti bagus lah. Ya, pelatih asing nu cek abi mah nu paling berkesan eta nya. Terus pemain cenah ieu instruksi di grup pemain. Pemain paling Sesep kan. Pemain nu asing atau lokal? bebas. Anu paling berkesan mah paling abi nu ti keur alit diidolakeun mah Jenal Arif. Masuk ke ganteng. Hari harapan buat Piking Pangalengan sendiri. Harapan nama Abis aya melahirkan pesepak bola lokal atau kumaha Cik? harapan mah nya selain orang teh ngadukungnya jadi bobotoh gitu, harapan mah urang oge tiasa mencetak bibit-bibit pesepak bola lokal lah di Pangalengan. Di antaranya dengan cara menyelenggarakan event lokal, misalkan kan aya kegiatan oge ya si Piking teh sok ngayakeun main bola rutin jadwal bari menjaring potensi nu aya di Pangalengan gitu. Berarti ya teh Pangalengan teh terkoordinir we. Nya terkoordinir. Di sedepna sak kecamatan lah. Sabang Sungai Merauke. Malahan di luar kecamatan Pangalengan ge anggota aya anu daftar gitu. Selain orang Pangalengan unggul. Tah Kang Heri kumaha Cik harapan buat Persib? Oh, Persibnya harapan nama lah tahun ayeuna sugantiasa mulai dari liga berjalan. Persibna juara. Ya. Biasanya stadion deui. Eta harapanana. Tah ada harapan kalau Persib. Nah, nu kepajikan Tah eta mah duka eta. Pemain nu paling dipikaresep Sahanya Pemet saha? dasarna ge pikaresep dipikar cinta. Paling diidolakeun saha? Keur alit yuk. Didolakeun mah sama Istiadi. teu sih. Aprestek Suari. Asep Dayat gitu. Asep Dayat. Ingat ke SD mah. Ya Asep Dayat si papana putra lokal. Iya, putra daerah. Harapan keur Piking Pangalengan. Nyalah Piking Pangalengan semakin kompak, solid, duduluran dijaga kagana. Kompak ulah anarkis. Ulah anarkis gitu. Tetap Silih bisa tulung. Capek anarkis sama kitanya. Sekap di KAB we hungkul ya nya. Ulah regenerasi. Ulah. Ajeng ka Kang Gugum kumaha Kang Gugum? Harapan kangge ka Persib mah nya main cing alus lah. Nah, ini mah Kang Gugum mah khusus Ya. ulah harapan Persib bola. Liga Indonesia nya siga kumaha Cing harapannya? Liga Indonesia nya makin profesional, Profesional kira dalam artian siga kumaha ya. Tidak memihak. Tah ulah aya wasit nu sabelah. Eta jujur gitu. Ulah aya anu bisa Profesional. disogok gitu nya. Objektif itu objektif. Objektif lah, jadi resep gitu nya ningalina hari main eleh menang mah keun bae, paling eleh meureunnan rungsing. Benar. Menang saret tibra meureunnan. Harapan eta mah keur Liga Indonesia aja. Hari keur Persibna. Keur Persib namanya main cing alus lah. Lain sing halus. Pelatih hayang saha? Pelatih mah Nu cocok kira-kira. Kayak misalnya ayeuna pelatihnya saha? si Rene. Sesudah Rene saha nu kira-kira cocok? Pelatih idaman mah Janur. Janur. Jadi semakin banyak Janur semakin Semakin banyak. Lebok banget. Kate gitu.
harapan buat Viking Pangalengan. Harapanana cing kompak, cing loyal nya. Loyal. Semakin nya urang teh ayeuna teh umur teh geus 17 tahun nya Viking Pangalengan teh. Nya, Sweet nya, 17. nya. Ya, Jadi lamun cek kasar mah ngarokok geus dibebaskeun. Geus dibebaskeun, geus akil balik. Ah. Dosa geus tahu Masa ditanggung kesarangan. Ya, Jadi cing lebih dewasa, hati-hati gitu ya. cing lebih hati-hati lah. Lebih hati-hati. Jadi lamun aya nanaon teh nya dipikir secara dewasa. Dewasa. Alhamdulillah bener mantap ya ti Pak Ustad mah kieu. Tik ya ti Bapak Ketua ya Kang Dudung. Kumaha Kang Dudung? Buat Liga Indonesia seperti apa gitu harusnya mekanismenya jadi nu efisien teh liga teh siga kieu gitu Kang Dudung teh misalnya. Siga kumaha? Ya intinya mah Liga Indonesia nya cing engakeun digelar deui lah. Engal digelar. Ya, aya namanya corona. Di luar negeri kayaknya terus di luarnya. Ya, saya juga ya non. Yang penting mah mainnya ligana lah berjalan gitu Ya, ya. ya. Meskipun nontonin TV ge teu jadi masalah. Tanpa penonton. Tanpa penonton oke gitu ridho gitu. Yang Ridho. penting nya Persibna juara, mainnya enjoy gitu nya, mainnya menang terus itu eta lah. Kajian sementara mah Bon Jovi we nya. Nah, itulah kita naon. Cek ari ge tingkatan-tingkatanana cenah aya naon wae teh. Bobotoh. Terus Nya aya bobotoh, aya terus bomber. aya Kasual. kasual. Ultras. Kasual naon itu? Kasual teh jadi anu ke Eropa-Eropaan lah. Itu Oh, kan ya ke barat-baratan. Stylish gitu. ari Kurang kaum orang elit, Sunda, ari kan. kaum elit cenah Blue Ranger. Eta aya kan? Play power gitu nah. Blue Ranger. Kene kasual Aku nggak suka masuk. Nya dulu mah Blue Ranger. Flower City itu. Eta bobotoh nu paling elegan Ya, gitu. paling mangge brand lagi acuk lagi anu original Oh, jersey. Ya tapi kan eta mah bebasnya Bebas. kayak Oligan kayak naon dari Palangga sebenarnya aya lah. Tapi Oligan, bomber, ari bonek aya. ari Viking sendiri nu di luar negeri banyak. 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 Taiwan, Jepang, saya. Jepang, di Eropa Eropa ya. TKW sih lo pada mah. Oh, dari motornya TKW. mana dibejakeun. Atuh ai mana sing atuh insinyur anu ditugaskeun di ditu ai dia mah. Menikmatkan jurus aduh Gusti nu agung. Mahasiswa. Itu bahasa Siswa asup Viking Pangalengan keur di India. teuing keur di Zimbabwe. Oh berarti di luar negeri ge banyak ya Ya. antusiasnya koordinasi oge. Oh, mau di luar negeri mah. Terus tadi teh sampai mana? Sampai ke Pangalengan kasual. tadi teh. Oh kasual. Nah, terus naon deui? Ultras. Ultra Ari Viking bobotoh istri. Aya. Tinggal. Viking girl itu teh. Nah, aya nama karena geus Aya. kawin lah aya nama mah. Di jalan Itu kurang gitu. Aya nama. Jadi regenerasinya hese. Namanya, ya nama bagian di Merasak. dapur ya meureun nama bagian masak ya meureun nama. Oh jadi aya nama. Tetap aya hati mah masih kene biru lah mun teh mah. Nya Tanya mah ngan gitu. teu aya nama teu aya. Jadi Viking awewe aya kene. Ngan teu Anu sok diizinan ku salakina mah masih kene. Kilu. Kan anu teu diizinan mah nya. Jadi regenerasinya tempat telatnya. Palingan arem nya stadion. Aya Viking girl. Nah, eta mah semangat atuh. Oh iya. Kang Liman kumaha harapan Kang Liman untuk Liga Indonesia? Hari saya mainnya ka Persib teh mun hayang mah gitu, ka hayang mah. Pemain teh lokal hungkul Jawa Barat asli. Tiga baheula. Gitu. Zaman Robi Darwis Perserikatan, kahayang mah gitu. Tapi Lokal ada we. tapi ada ningali zaman persaingan klub-klub. Jadi lamun lokal jadi monoton meureun. Mentak Persib teh nyokot teh meureun Nya, anu no. ieu gitu. Nya sih salah satu keuntungan oge nya kalau artinya pemain lokal ketika kita mendatangkan pemain asing teh kita bisa melihat trik-triknya gitu paling oge tujuannya lebih kurang lebih siga gitu. Tapi kahoyong Kang Liman ku lokal we sadayana. Nya pelatih Kajian lokal. anggaran di Kapiki gitu. Kerja anggaran di orang-orang kan ke tiap distrik. Jadi lah teh semangat gitu aya Bener. aya uang Aya uang ieu kaget. mah, uang kaget gitu kan. Bener. Daripada pakai ka orang asing. Tapi ku lokal oge zaman sa hari teh aja Terus ya aja. kuy Indah Thohir aja cerita. Salapan opat Sapatilu. juara teh.
sampai dulu 84-nya. Ternyata kita ini mampu ketika orang lain make asing, kita mah lokal semua tapi Betul. menjuarai gitu. Betul. Hoyong sih juga gitu. Nah, Bima Kembalikan Hoyong kejayaan Persib seperti Dah, dahulu. seperti anak iya. Setuju tuh lamun pelatihku Robi Darwis. Sok aja. Kurang. Dari saya pribadi mah Hah? Pernah? Oh jadi asisten. Untuk pelatih kan Pelatih. pernah pelatih oke. Rahman Darmawan. lokal Ramadhan kan halus. Lokal kagak halus. Halus. Lokal anu main di klub lain kalau banyak. Ini dolo bola kan halus ya, tapi pelatih saya tuh halus. Sudah jeung dirinya gitu dari Nostelan. Benar sok ya. Sok. Bisa. Di dolonya. Sok. Ada di dolonya. Orang tahu. Kaliwat teh urang mah. Urang jauh ingat urang teh. Pokok teh ingat tentang nyari banget. Host gitu. Jeremy Dolo gitu. Lain cigar Awak jeung ieu geus sareng wah. Wah beuteung ieu. Ayeuna Kang Redi, harapan Kang Redi. Siga kumaha cik. Aing host. Host Ya kumaha cik. Os dibully. Buru-buru. Harapan Liga Indonesia. Heeh. Ya harapan mah Sopweger lah itu. Tinggal Segera di luar dimulai. negeri di mana kan Sopweger dengan Yang penting dengan kan catatannya protokol kesehatan. protokol kesehatan. Kan baik, ya, setuju, tapi di eueuh stadionnya penontonan. atletnya dia mah teu barodo. Dasarieun saruku corona. Oh, penonton bae teu naon. Tenana, Setuju. penting mah jalan aya hiburan di TV cek Pak Ketua mah. Teu barodo pada jelema teh da batur ge sarua pemain bola sieun. Ku corona berarti ge. Jadi- Jadi aya dipariksa di naon teh sama pemain bola teh. Pasti jaga Jaga kesehatannya kesehatan dengan pasti ngajaraga. Dengan para liter lah gitu sama Ya minimal lah Agar kalau sarananya bobotoh mah jadi yang penting mah aya main jadi aya hiburan. Nah, itu ya hiburan. Aya hibur. harap lah mun. Aya Arab geureun tapi nya berarti Yang tong disangkut pautkeun kana politik eta dan muka baca mah Eta. lah. Ayeuna kan geus aya dijegal deui ku naon polis naon teh. Liga Menpora ayeuna kan geus aya kisruh deui dicekam ku polis-polis itu. PW. naon gara-gara naon Ini eta nya dicekal kan ulah. Ulah diselenggarakan. Oh, Diselenggara. jadi protesna. jadi Kang Aples mah ulah aya muatan politis gitu Ya ulah aya politik lah kayak gitu. olahraga mah pisahkeun we nya Bisa we itu Main bola mah hiburan hiburan masyarakat. rakyat itu mah hiburan rakyat. Kan Udah hiburan di Wati. sepak bola teh olahraga meureun. untuk menyehatkan nya heeh. Lamun ayeuna urang ulah olahraga tuh otomatis beureun beki lemah beureun imun urang teh nya. Terus dampak sih ieu sanu apal ya nu urang jawab. Dampak ekonomi di liga ieu nya stop gitu nya. Gede tuh. Gede pisan. Bisa. Lobanya lokal Karunya ke pemain. pemain jawabannya Gawe gitu. Listrik, tiket teu payu. warung-warung Wangkas eueuh. jersey teu payu jeung Jersey teu bendera payu. aksesoris tukar itu Bener lah. Kontrakannya teu kabayar ayeuna. Listrik pangalengan. Rek digusur rencana mah listrik teh. jadi warung teh hari rupnya biasa di stadionnya Karunya ke Dagang pemain baju, lah. dagang naon, dagang asongan segala rupa teh. Ayana eureun liga teh. Sarea we. jadi di antaranya bobotoh-bobotoh militan picking pangalengan sanggup dewasa iya teh insya Allah gitu Dewasa dan cara Tos dalam artian dewasa itu mampu gitu ya itu mendewasakan juga tadi lah dewasa teh harus ulah anarkis gitu ya pisahkan antara hobi dan militansi lagi anarki ya. juga kenapa kawan hobi jadi militansi Bahasa gini, saya kira-kira ngaganggu hobi, eureun ganggu. bener ayah gitu kira-kira ngaganggu karena hobi mah Iya, gawe. Tapi ada keluar ada kesindiran seuring asli disumpah atau tapi iya mun nyetadian masalahnya di Arijeun pemajikan Naon hiji. Ari baheula mah masalah. akhirnya mah rada ditahan Jadi biayana double lah ya nama. oh Oh curhat. Surat. jadi lamun setiap nyetadian teh kudu nebus surat jalan Iya, tapi SPJ. Eta leuwih mahal ieu Leuwih mah. mahal. Mahal eta. ngabakalan Iya, heula iya. pengalaman baheula ya baheula
zaman baru jangannya ilmu sekarawin ya. Teu boga duit hayang stadion belaan kumaha cik nganyuka hutang atau kumaha cik? Iya tukang nerekel kena pager dah. Nah, Iya. Itu buka tiket tuh kan naon oh, saugan. nekat. Nekat we. Asup Panggalana. Sepanggalana. bukan duit 10.000 kan, yang penting bisa asup. Urang ieu request di si Liman, aslina di Kang Liman tadi cenah. Da nu pikir kayak lagi ongkosnya garantung kene. Asli. Pak ngomong ke cenah, sugan aya keingetan. Selalu harus jaradi. Itu jadi polisi, jadi petani. Ayeuna mah malah ya Bisa 10.000 nya. 5.000, 5.000 Dari dona Jadi tapi kurang nambihan 5.000. pengalaman baheula mah lamun di supiran ku Kang Liman, lamun ongkos encan kageupeu moal waka ieu. bener. Pengalaman. Heeh. Nah, soalnya mun geus balik selalu lucat. Bener, nepikeun Ayo mereka ini marek mana naon ditanya. Ari loba muatan mung ini. Berat teuing. Batak dia ditanya, geus bayar acan. Balayar. Tah, cik ayeuna naon deui pengalaman nu paling seru lah, Berkesan. berkesan Anu keur di Palembang, ke Palembang. pas final. Oh, urang mah happy nyamannya. Happy-nya ketua Pangalengan mah karunya neneangan. Aya nu nyasar. Misah. Bisa. Bari di Lemur Batu. Di Lemur Batu. Gempeur oge. Jadi ngomong pun bawahnya wios bah almarhum tapi jalan ke almarhum baheula teh ngiring tur cenah. Ka Palembang kabeneran urang boga dulur cenah boga adi di Palembang. Turun di tengah jalan ya. Urang di stadion cari tanda-tanda manehna di madulurna pas ditelepon, "Bah, di mana buru cenah ieu tereh main?" Oh, kadinya ge nepi saurang jam cenah ngomong aja. Ngobrol mah 2 jam ge cenah nyampe, apet sampai ke 5 jam. Jauh bisa. Wah, Palembang teh gede. Jadi ka terpisah gitu. Jadi intina mah kas ku sinyalnya di itu mah pas main teh sinyal jadi blank. Jadi luplap. Sinyal teh. Oh, Madami di ditu teh. Oh ya, nawe ketua kudu tanggung jawab, da sini kurang mah di dia teh rek larajo. Jadi banyak ketua. Tanggung jawab jadi ketua sorangan neneangan Sampai Dia tanggung jawab. yang Persipura jeung Alah. jadi nama gitu kemana asupna baru di mana gitu. Pas telepon teh baru nu enjoy gitu bisa pakai fotoan tengah lapang. Nah, ini stadion nu paling nyaman mana? Genah kene di Siliwangi atau di ayeuna di Jalan Harupat? Ai seru Siliwangi. Nonton mah. Di baheula nya. Baheula mah. Nyamannya. Nyaman. Galak, Aing urang tapi nongkrong kumaha? seru mah seru BK. Siliwangi. GBLA, Lagi bela. GBLA mah loba ting pagar. Nah. Jadi poek lalajor teh. Jalan Jalan teuing teuing deh. Lamun telat asup teu kebagian tribun handap di luhur ya geus we. Pagar hungkul beusi. Nyaman di Jalan. itu ya jalan. Galak nyaman jalan. Jalan. Tapi dah aya namanya ke zaman Ciliwangi mah coba basanana teu manjal. Dek kapanasan, kehujanan, enjoy gitu. Ayeuna mah kan budak ayeuna mah kehujanan sih kering. Gitu baru mah karua kan. Hari Persib masih kena dibagi dua jeung Bandung Raya itu kumaha ya ceritanya? Terus Terus Persikab gitu, aya Persikab, Bandung Raya. Persikapnya dijual sih. Aya deui punya. Bandung Raya mah tos dijual. Terus dijual. Oh, baheula mah aya Aya. Persikab. Pelita Bandung Raya teh. Tapi baheula mah pan Persib teh khusus Kota Bandung. Nya. Ku sabab bobotohna meureunnan asa Jawa Barat jadi asa murid sarerea gitu. Kuduna mah urang teh ka Persikab nya. Ya, kuduna. Oh, kabupaten kuduna mah. Ari Prima Putra eta. Bandung Raya. Aya cetakan. Lamun Prima mah nu sapal abi, Prima Prima mah paling ge. lain tidinya ti Cisangkuy. Lain Prima Putra, Prima Pera. Bener, Prima Pera mah eta mah jadi angkat gabungan. gabungan lah, timnas lah lamun dieukeun mah. Timnas Jawa Jawa Barat. Itu sa-Indonesia. Sa-Indonesia disakolakeun ka Itali. Itali. Jadi pemain lokal anu aralus tiap klub teh cabut ye, Oh. sakolakeun ka Itali. Oh, eta kitu ceritanya. Sorry, urang mah lain ieu itu apa. Benar aya Prima Putra ge teu naon aya. Ada.
Ti si sangkuy. catatan. Tah naon deui keseruan si Kang Redi Kang Aples kumaha? Banyak. Pernah boga ka Bogor teu pinggil. Baheula. Ya, tukang paling satu. Tukang mawan AWK distrik. Oh iya. Lain di distrik. Di stadion. Oh, stadion. Picking Nah, Hendrik deui wae. Karena motor weh duaan, Met tapi di aja direct. nama weh jangan misah. Met direkam. Ya jangan tilu. Kade iya. Tiap weh upami angkat karena motor, si Pasti Kang misah. Erik mah pas weh juga jika aya tilu enak motor teh. Jika aya tiluan ka mana weh teh. Padahal jeung si Kang Gugu bisa sewa. Ngojek kita mah. Aja kita mah. Ojek Cek kita teh aya deui keseruan lain cek Kang Dudung. Nah, ada keseruan mah ya. Serunya menonton teh gitu jadi kompak gitu nya. Nonton jadi sama mobil teh sama mobil gitu kan. Resepnya. Sauyunan. Di Pangalengan aya 10 mobil mun iring-iringan gitu. Ya paling 3 mobil lah. 3 mobil Tapi kapungkur mah langkung. langsung. Ya Iya, motor. ayo Motor nama jaba. zaman kajaman minyak. Jadi nama karena geus motor masing-masing, mobil masing-masing ya nama. Nonton teh masing-masing we. Oh, Paling jarang. nama di Dahar ge sarua masing-masing. Masing-masing. Oh, tadi pangbayarkeun banyak bae. paling paling di Bayar deui. stadion lah paling oke. Paling oge Nya, pernah iya, teh. nya di stadion. Iya, tapi abing-abing seueur berarti nya. Nya. Kapungkur. Ser. Seueur. Yang keseruan mah emang keseruan baheula. Seruan Bisa Baheula lama kan. Baheula. Baheula lama. Polisi ge rada ieu mun aya bobotol aja jadi bebas stopan naon ge baheula mah saya ketahui mah. Ayeuna mah kan jadi barudak teh sarieun ayeuna mah udah urus saya ge. Karena dolak enak tepati wani gitu. Jangan langsung di kurungan gitu. Soalnya saya pernah di kerem seperti tak jadi trauma jadi geus teh ieu Seru mah. keneh zaman dulu. Jam dulu. Zaman AM teh ningan. Lain katuas. Katuas aya. AM. AM. Oh, AM. Bener cenah si Memet nu Oh. pangminangna mah. Kan AM apa panggilna? Bahasa di hareup Aya keluar cerita nungguan. kieu. Gajong kengja nih panggil jeung urang. Cerita Kang Memet banyak ramena Kang Dedi. Heeh, kumaha. Angkat ka ditu. Ti dia teh wah cai jampe biasa, angkat ka ditu. Tiket nyakuan mayar gitu. Terus dugi ka ditu mah. Gitu teh we gini di parangkung sana simpen mobil. Nonton teu. Kerem we dina mobil di kuncian. Pengalaman. Nah pas uih lala nonton kayak gitu pada aralkan mobil teh aralin. Nah, bau. Ah eta we bubur unggul. Jadi edit. Oh, di jero mobil. Jadi, mobil iya. polisi wae aya. Jadi ieu nah anu paling mineng ieu menyudutkan si Memet Tungkul gitu. Anu panghebohna tanggung nonton gitu. Peloporna. Di Pangalengan di Siliwangi awang pantau kieu we. Nolol kayak. Jadi dirijen. Oh, dirijen. Di Pangalengan. Mobil teh. Baheula Suku pahanap kana kaca. panglima Viking Pangalengan. Padahal Kapungkur. Apa? Ayeuna mah Nama cas sebenarnya. Bager ini. aya mah diajak kamu ge sesah. Dipaksa cara dia Paksa bade diongkos sate ke main gini. Hese. Ada double T apa surat izin itu susah. Paling terkesan itu mah nadinya. Oh baru dah mah. Mau pincuk hiji ge wareg ketemu badak di gemrong. Pincuk hiji ge nya sekolah hewan tapi Bener. Nikmat teh. Benar baru bakal imah sangut aja jadi nikmat gitu. Jomet. Jomet ya, mun bahasa ya. Mun aya di teh paling tadi kemana eta pincukna we. Orang mun iya kan teh, iya. Nu diangkat masalah pincuk masalah apa meureun. Aya nu lain sok markal tara. Tara. Jomet. Makal. Yang dicek tahu. Cabe. Da baheula mah keur sakola teh tah ieu jang ongkos, ieu jang tiket, ieu jang jajan 5.000 sangu we. Oh. 30.000 ge mah ieu. Baheula mah. Ayeuna mah Tiket 15.000 nya Tiket tuh. 15.000. Tiket 15.000. 15.000 baheula. Beli rokok super teh sebenarnya 5.000 nya 10.000 kieu. Mana Bareto mah 20.000 teh sampai hari itu 20.000 teh. 20.000 pulang bisa pergi teh. nepikeun ka Bandung. Nikah nyesa kene lah. Soalnya kan bisa ke polisi rek asupan kudunan gitu. 20.000 tiluan. Cek kabayang aslina. Lawan kaletik dicepeng ku bapak-bapak. Tungtun we anu teu wawuh teh. 20.000 teh aman. anu keseruan di Siliwangi. Mal aya
aya zaman baheula. Rencana ke depan sih aku mah rencana ke depan. Rencana ke depan mah bikin stadion. Insyaallah ada. Stadion di Pangalengan. Insyaallah ada Depan. versi beneran. Tapi rencana di Wong Cilik. Jadi stadion. Benar. Itu jam baru dak picking gitu. Khusus yang barudak bikin Pangalengan. Harapan bikin Pangalengan mah ayeuna kan kayak SSB Iya, kayak Putra Pangalengan kan ugana tidinya meureun SSB sendiri kan naon cik? Tolong dijelaskan ke Eta aku. pelatihna we langsung ka pelatihna eta ya. Ayeuna kan bisa SSB itu sekolah sepak bola sepak bola Putra Pangalengan Putra Pangalengan aya ayeuna anu disipur di Sipur aya ya. ya sugan ayeuna tina eta aya talenta-talenta anu baru lah aya penerus di Pangalengan misalkan ayeuna kan Berarti koordinasi di jeung picking akhirnya dikontrol gitu. talenta kan masih kene pelatih-pelatihna masih kene di picking pelatihna mah gitu tergabung kene masih. paling muda lah ya bukan lagi ayeuna kayadinya ya masih kene picking kene cuman Berarti banyak oke nya talentnya. Calon-calon di Pangalengan banyak. sugan atuh ke depan mah aya penerus Asep Daya. mana ayeuna Pangalengan jadi Saha sih di Pangalengan teh? Asep Oh, ya Daya Tariana Sopani. Tariana Semani di mana? Tariana Supandi paling di daerah Lebak Paling anu atas-atas teh dugi ka 2 hiji nya Pangalengan mah Persib 2 hiji. Bola gimana harus main teh? Sampai bisa tahu dia jadi butuh. Jadi butuh. Talent mah banyak nih Banyak. insyaallah-nya. Termasuk bukan. Karena Pangalengan tuh punya bakat alam lah. Nah, kumaha maksudnya kumaha? Jadi anu teu kudu dilatih oge si bakat-bakat nate geus bisa gitu geus aya gitu. Jadi saeutik kurang dipoles, insyaallah si budak eta asal kayang gitu. jadi bakat teh mun mah paling aman terpendam gitu Lain bakat kubut tuh. Ai sugana bakat alami barudak teh teu nganyuk. Banyaknya. Banyak. Insyaallah ke depan. Insyaallah. Jadi harapan mah nu penting mah liga dimulai. Iya. Segera dimulai. Kumaha dulu. nah eta intina mah jadi liga dina di ENA bener kangen pisan Siap. Harapannya sami liga tinggal dimulai gitu. Iya sami. Daya tambahan naon? Bilih bade nambahan ongkos. Tambahan abi mah kamu uwi aja. hiji atuh. Eta. Abi mah ayeuna euy ongkos kan teu. Pan ieu anu harita teu melayar rek ngayar. Cenah ngomong geus diomongkeun kitu mah eraeun. Mah nyating da geus jaradi atuh. Ari kikieuan teh dibayar sih. Pokoknya kieu abi ka bojo. Pemirsa semua balik gitu. Sampai jumpa di lain kali. Bersama saya Agan Gani di sini. Nyintreuk tapi sampai jumpa.